Mang, bejana sawah ieu teh rek dijual. Heupan keur disanghareupan ku urang teh. Emang rek dibeli kok, Mang? Moal. Yang harupan hungkul. NANI?! お前はもう死んでいる。Dut. Majar maneh KRL sia. Diksa pemajikannya sia KRL teh ngaranna ha? Ah sia. Wani-wani mah kejeng KRL sia ke pemajikan. Ada RT meureun, Mang. Heuh eta maksud ga aing teh teuing lah teu ngarti aing teu pati paham. Nu puguna mah sia eta naon teh KR eta lah pokona mah teu nyarti lah nya. Pemajikan aing ikut campur. Santai, Bro. Aing kitu serius ya aing ye. Aing apa tiba heula ka maneh kalakuan aing mah ngamaklum lah. Da aing jeung maneh teh anyar atuh tiba heula bahkan ti keur di jero beuteung ge aing sok jeung sia teu teleponan lah. Tapi kitu-kitu teuing mah aduh aing asa erang ngadengen lagi euy. Make jeung KRL sagala. Terus Laku lalaki ye. Ngadenge maneh majikan di kitu-kitu. Aduh bener-bener era. Anu sakumaha awewe teh kuduna ge ye dimuliakeun, dijunjung tinggi. Awewe teh sarua jeung indung urang. Ari maneh karah digebugan, dicekek sia mah. Aduh kumaha ieu teh maneh teh kalakuan teh. saha make siga teu narima, aing mah teu ngarugikeun batur. Yo pedut. Heueuh nyaho uing ge maneh mah nya teu ngarugikeun uing. Dina masalah materi teu ngarugikeun. Bahkan maneh teh leuwih ti aing lah. Eueuh nu dirugikeun tina masalah materi teh mah. Ngan lain masalah eta dut. Masalah hate awewe, aduh urang asa kageuing. Eta kelakuan mode kitu ieu dengekeun. Awewe teh nya kumaneh ngaran-ngaran awewe dikawin, meureun maneh teh janji teh ngabahagiakeun. Lain ek dicilakakeun. Ayeuna tibang meunang masalah ujian ti Gusti Allah, dar maneh digebugan awewe. Lain kitu dut dengekeun. Yo rumah tangga mah moal mungkin langsung sakinah mawaddah warohmah. Lah emang hese nyaho ku Gusti Allah teh ditempleng urang teh diuji, digempleng, diteunggeuh uji kasabaran jeung keimanan. Lain jugjug maneh kitu pen loba keneh meureun ranahna kumaha carana supaya urang teh carana lah ame rada rumah tangga teh baik deui kitu alus deui bisa maneh sesenuan deui teu kitu ulah ribut ngambil tindakan nafsu maneh karunya pemajikan maneh sia teh. Geus atuh, Mang. Era ku batur tuh ditinggalikeun. Ganeng deui sia maneh Pai. Dengekeun ku maneh di maneh bakal rumah tangga nya ulah
Jimmy makes the tackle. Here's the cover. Keanu Reeves going to work his way back into this matchup. He has curried favor successfully. And Roman Reigns has Sami Zayn. Sami has taken a number of bullets for the Bloodline, no doubt about that. You can't argue that point. And Sami throwing out the olive branch and a tag made to Jey Uso. Perhaps they can get on the same page. Trying to win Jey over bit by bit. I think occasionally, in those moments, Sami Zayn's leash gets made slightly longer by Jey Uso. Hey, listen, wait, the point is all... Bisa, Pitan, Pisan, Ibu. Mang. Arika ada RTT naon?